dzaril ladzina takhadhu dina hiji jelema anu gitu ngaheureuykeun ka agama tinggalkan. Nomor kadua jelema anu cinta jasa kana dunia poho ka agama tinggalkan. Mendak Kangjeng Nabi Isa teh Kangjeng Nabi Isa mah dua manusia anu anti jasa. Hiji jelema anti dunia, kadua jelema anti jabatan. Anti Kangjeng Nabi Isa. Teh eta mah geus anti bae dua manusia eta mah tah. Dua sosok tipe manusia. Hiji cinta dunia malaikeun Kangjeng Nabi Isa mah. Babaturan jeung nu kitu terus cenah mah ngadakwahan bae kudu babaturan mah. Kecuali nu ngadukung cak Kangjeng Nabi Isa, hartana dipake ngadukung jang agama, silahkan jang aing babaturan. Satungtung teu pake ngadukung agama. Saing mah jamual kebal ge paeh cak Kangjeng Nabi Isa. Siap yes istimewa Kangjeng Nabi Isa. Nomor kedua cinta jabatan. Cinta wilayah. Dua. Mantap Kangjeng Nabi Isa teh pan pernah aya jelema hayang milu. Kan Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat, sajeungkal ge teu boga. Dakwah teh dakwah baik per jam, per detik, per menit, per hari dakwah we Kangjeng Nabi Isa mah. Tapi tetep dicaci dimaki. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa pohara jasa jelema lolong usap cager asal iman ka Allah. Jelema lampang usap cager. Jelema lepra usap cager. Komo bangsa kutil mah tiopok beres. Bangsa kutil, bangsa doton, babari tau geus kos kitu. Jelema batuk bae, aeron ge, ieu kula cenah batuk bae, tiup, pok. Coba kurang ieu batuk bae, tiup, pok. Aduh manjur jasa, manjur keneh tah ge. Ngan ku Kangjeng Nabi Isa manjur cager, ku si kiai eta mah bae, manjur keneh tah ge. Teu hese deui. Ulah deui we kadinya. Saketa hiji lalaki abdi bade nuturkeun tuan bae dakwah ulah cek Kangjeng Nabi moal kuat dakwah jeung ka ulama sebab ulama Rasul dibere mujizat anjeun moal kuat. Ulama anti dunia, anti jabatan. Hiji we Allah moal kuat ulah milu. Henteu ulama neuk milu bae. Ulah. Henteu rek milu bae. Keukeuh amat hayu atuh. Tapi tetap dites ku Kangjeng Nabi Isa milu dakwah cenah ditukangkeun Kangjeng Nabi Isa. Wah, mantep cek eta juga. Sapoe kadua poe kan lapar. Cek Kangjeng Nabi Isa meuli roti 3. Meuli ngana roti 3. Pas kebenaran geus aya 3 cek ka Kangjeng Nabi Isa kula salat heula. Allahu Akbar. Nyana juga tukang. Nu 3 teh dihakan hiji. Di dahar ku nya lep lurus beres aju nyana milu ngarendeng jeung Kangjeng Nabi Isa kos duh henteu pantah. Allahu Akbar. Nipu beres Kangjeng Nabi Isa salat nyana mah malah salat deui. Allahu Akbar ngaleuwihan Nabi. Emang sok kitu pugu jelema anu make lipstik maka sok ngaleuwihan guru. Geus beres ge cak Kangjeng Nabi Isa urang dahar ke kula 2 rakaat deui. Waduh cak Kangjeng Nabi Isa. Allahu Akbar. Beres karak ngahari. Cak Kangjeng Nabi Isa mana rotina ye? Tah pan 2. Ka mana hiji? Hidukannya pan kula mau salat tah tadi. Puguh geus dahar ku nya bandan. Ka tukang nyana ngadahar roti blon teh coba. Eta ki Golkar teh kitu tah. Pokos heuh. Cak Kangjeng Nabi Isa ieu 3 pan 3 ka mana ieu hiji deui? Iduka pan katingali ku tuan kula mah salat bae digigireun tuan. Padahal Kangjeng Nabi Isa mah pan jago jasa tuh. Boho zahiran wa batinan geus kadeuleu. Ya sekangjeng ieu tes ku aing sia. Guys. Urang berangkat. Sajeroning berangkat Kangjeng Nabi Isa nyaritakeun kieu hayang nyaho nu ngadahar roti hiji sahanya. Yang maling roti tadi saha cek Kangjeng Nabi Isa. Duka mun aya mah babuk bae geus cek. Hebat jasa. Ngomong hebat galeuwihan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi Isa mah pan tadi sakadar nyaho nya mah babuk bae habek. Pan galeuwihan eta ngaranna. Eta kos kitu. Masyaallah. Berangkat deui sagasa berangkat terus lapar. Sagasa lapar cek Kangjeng Nabi Isa kieu
tuh aya uncal tuh digerokeun ku Kangjeng Nabi Isa. Iya uncal tal nyamperkeun ka Kangjeng Nabi Isa mah ditepak dong tak ngegoler tepak deui tak asak menang mangga nya lagi molotot bae cakana hebat amat tuh tadi tuh kudu meuli roti cakana kos kieu mah kayak meuli roti segala ieu mah hayang nyaho nu ngadahar nu hiji saha nu mantak dikaluarkeun jajatan ge hayang nyaho kula ge hayang nyaho coba ku Gusti tebak coba saha tah mun setan-setan mun jelema-jelema cakana teh ti kemabek lah eta teger kene eta teger geus dilalagaku kitu ge teger kene masyaallah cek Kangjeng Nabi Isa bener-bener ieu jelema tapi diangon bae he dahar beres dahar geus apa geus tepak deui hei ucal go udang deui bas berangkat cukup nya nang tercengah kieu babu eta ilmu pohara ta ilmu luar biasa cak nya teh bo paingan ditadawah orang yang boga ilmuna heeh eta teh hayang nyaho nu ngadahar roti sahanya cek Kangjeng Nabi Isa tambah habak lah ulah diengkekeun kos kitu mah jago si boga ilmu eta ku tenang jasa bangun teu boga salah kayak gitu percis kos ge Golkar kos teu boga salah. Nah kuari nyebrang model penyeberangan gede mun urang mah sadane gitu Cisadane eueuh jembatan. Nah ieu urang kudu nyebrang ka ditu cek Kangjeng Nabi Isa ieu atuh kula mah kumatuan bae atuh kula mah akeup ke naon cek jalan ayo guys ku Kangjeng Nabi Isa ditepak doang cai pak das cai teu oyag-oyagan cai ayo lempang datang ke tengah ditanya nu ngadahar roti saha lamun ngaku salamet mun teu ngaku ceknya lamun teu ngaku oyag cai nya ngahuleng wae ceknya ente bener ente duka teu masa sugan nyaho saha nu ngadaharna ente berarti kajenteng paeh moal ngaku gengsi teh kos gitu pugunya ho di partai TU agama bae nu diomongkeun teh pugunya ho di pamarentah geus acak-acakan ngomong mah bagus bae ceknya mah teu nyaho meureun nu mabok ambalaya nu korupsi nu maling dihandap pangan sakadar maling kotok maling kebo di luhur triliunan masih kene gideg kene mah cek Kangjeng Nabi Isa ieu masih kene moal waka ngabejakeun saha atau teu ngaku henteu si kula mah embung teger awet cek Kangjeng Nabi Isa teh teger jasa ieu budak ayo geus nyebrang wae kumaha ieu di arahanan ieu nah aya lapangan gede dikorek ku Kangjeng Nabi Isa tek aya 3 batu gede segede hulu di jero hate Kangjeng Nabi Isa jadi emas ya jadi emas sok gede hulu jadi emas kabeh 3 cak Kangjeng Nabi Isa ieu bagi 2 urang bagi tilu ieu tajang ente ieu jang anak cak Kangjeng Nabi urang misah jadi lah geus lah bang babagi eta nu hiji deui jang nu ngadahar roti ulah eleh deet cek Kangjeng Nabi Isa sia eleh deet sia ieu nu ngadahar roti mumun aduh tak cinta dunia mah kos kitu tah ujung-ujungna mah atuh kapleset bae kajenteng di wali-wali kajenteng di kiai-kiai lain mah atuh kanyahoan bae tetep atuh padahal mah nya ulah ngaku kayaknya ngakunya hula cekna atuh ku hayang emas teh Kangjeng Nabi Isa sia bener ngaku cenah kula ai sia ngaku mah geus tah nu 2 jang sia atuh sia nu ngadahar roti teh nu kula ge jang anjeun tah geus kula mah embung babaturan jeung nu cinta dunia embung panti awalna ge hiji nu cinta dunia moal beres dakwah cinta dunia moal beres gulak-gilek bae kena teu bisa ngomong cau au
sebagus di kaluhan pan mal beres aing mah teu hayang cek Kang Jelema tadi ge hiji cinta jabatan moal aing mah dua cinta dunia moal bae lamun geus bolos teu hayang jabatan teu hayang dunia milu jeung aing geus tinggalkeun di dieu alhamdulillah tuh ditinggalkeun teh pan alhamdulillah nya nama emas geus ngabayangkeun meuli kuda nyeun imah ieu mah pohara jasa lamun dijual hiji bae geus komo aya 27 turunan aing jadi jelema sugih ieu pohara keur meujeuna ngalamun kitu jol bae aya garong tiluan pedang geus dikikeun set naon eta emas nusa nu kula lamun sia teu babagi mun teu babagi ieu beung tarohana mun babagi salamet sakitu bae aing babagi salamet teu babagi beung cek ngana dedeg sugih teh jadi aing geus kahayal kuda imah tanah teu kawin deui malah main aing si mah minta salamet bae kula mah bagi sia mangga duaan lain tiluan bagi tilu mangga jadi garongna duaan bagi tilunya sering hiji nuhun gas tah dijang sia nu bogana dijang batur aing dijang aing cek kepala garong ngan kieu aing geus 2 poe teu dahar cek garong nah ieu masalah saurang meuli heula sangu meuli roti aing nungguan di dieu bari istirahat ayo itu mangga cenah teh ya otomatis anak buah garong teh ka ditu di jalan nyana ngahayal aing deuk meuli dahareun lah geus bae mantep jasa diracun ku aing geus nyana dahar paraeh ku aing kabeh mantep jasa kepala garong ge deui sarua musyawarah nya ada di dinya cek nyanang geus bae ulah hese-hese di mana-mana datang itu nu meuli sangu nu meuli roti geus ulah diingkekeun deui urang paehan bae kuduaan yuk jadi urang bagi 2 siring hiji setengah oke cek dana ieu ide bagus ieu geus beres ya cek geus komitmen nya sasalaman ge lain kieu buk sasalaman ondo eta bos Pilihlah datang, kuluk naik kuda, mau bungkusan tilu, nunggu setengah racun. Atupan tadi ingkekeun deui tadi musyawarah lagi kos gitu. Datang gua dingkekeun deui, ceder bae. Atuh langsung bae, datang, pukul, goler bae, misah uluna. Tinggal 2 anak, urang bagi 2. Jadi berarti hiji setengah. Nah, siap, urang balik kan meme balik, urang dahar heula. Atuh dah lahar heula. Aduh, jadi mak lapar teh atuh, teu kebel molotot. Molotot kabehan, mun sia molotot mabok kieu. Aing mabok ieu. Mabok nang ngaracun paeh kabeh. Emas ngagoler tilu jelema marabok kabeh paeh bae geus kabeh nu hiji dibunuh nu 2 mah ku racun teh kebal Kangjeng Nabi Isa datang deui ka dinya jupan ngagoler ieu kabeh tiluan naon ieu emasna area keneh jelema ngagoler kabeh mun ajat ka Gusti Allah Gusti abdi nu teu cinta dunia jeung nu embung dibarengan ku jelema cinta dunia kabeneran nuku abdi geus diserahkeun embung di baturan teh kok jadi ngagoler kabeh abdi minta petunjuk ti Gusti aya naon ieu kok jadi paraeh ngagoler kabeh anu miliki dunia dibere ilham sakumaha tadi tah dunia mah ujung-ujungna mah kos kitu tuh nu mantak mah nya atuh urang hayang sakedar sekupi kudu ngajual ke agama ka Golkar kudu ngajual ke P3, kudu ngajual ke PDI, kudu ngajual ke partai, kudu ngajual ke kandidat. Hina amat tanya sekedar menghasilkan nu hina, agama nu mulia dijual kadinya. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Mandak ayalah ayat ieu. Wa zaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharrathumul hayatud dunya ulah dibarengan jelema anu ngaheureuy-heureuy agama
nulalagaan agama kahiji kadua ulah sok ngabarengan jelema nuker cinta dunia moal beres kajen kukumaha ge tinggalkeun tapi nu rapih ninggalkeun hartina salametkeun diri urang munajat ka Gusti Allah tanpa aya huru-hara bager bae jeung saha urusan urusan manehna urusan urang jeung Gusti Allah mun dicekel ku kiai ku ustad ku santri nu kos kitu agama jadi teger mun dicekel ku bangsa pemerintahan kos kitu agama jadi teger mun babarengan pemerintah jeung kiai motifna hiji we agama ulah pake lelecehan Indonesia sadunia bakal pangluhur jelemana panglobana negarana panggedena negarana pangmahmurna haju jelemana apik model kos kitu pemerintah jeung kiaina agama ujianana lain di Mekah nu muncul teh di Indonesia mantak nama Syekh Nawawi di Indonesia orang Indonesia dunia nyahoeun kabeh Masya Allah ngaran Bung Karno sebagai politikus lain sakadar di Indonesia dunia nyaho kabeh ngaran Gus Dur dunia nyaho kabeh tah kos karar itu mantak ke ulah hayang urang masyhur asal pas jeung Al-Qur'an jeung hadis satungtung aya urang di dinya Al-Qur'anan melo satungtung eueuh los cenah urang bakal moal diambeun atuh ke jelema teu kudu diambeun ku jelema cukup ku Allah jelema nu ngambeuna ge bakal modar gitu bae sih hese-hese amat sih jadi geus mantep mantak babari neangan nu pinter tapi hese neangan nu yakin gitulah dunia geus mantep jasa kiai magahan ngaji boga pondok pesantren murid nangis bararisa salat belajar dinyana nu tadina wudu terapih jadi rapih nu tadina salat terapih jadi rapih nu tadina teu ngazakat jadi ngazakat berarti kan kiai lain sambarangan aya ikhlasan kajen kumaha ge kadieuna osok dibawa dijemput ku camat ka pendopo gitu kan terus kabelah ditu terus ka ditu kan ngaji di nukos gitu mah otomatis kutu menang kasinggung nggak bagus-bagus nu jore italah didinya ku Gusti Allah dicoret sia kuaing di nonaktifkan pugu barang jore Gusti kan kudu dibagus-bagus bae pugu bupati teh goreng urang kulantaran geus kabeungkeut ka ditu teu bisa ngomong jelas dibagus-bagus bae ku urang teh urang jeung gubernur lantaran geus kabeuli ku gubernur barang jore dibagus-bagus bae komo nu kuari mah barang bau sia suri kos ngarti bareng jeung presiden urang ayo aya presiden dirinya urang titah muludan titah rajaban ngaji atawa urang tetep bae kudu bae ngalem kanyana jaraja mah kudu di alem bae barang goreng di alem cak Allah ku tolol-tolol teuing sia ku aing dibere ilmu Quran ku aing dibere ilmu hadis tapi sia teu bisa ngajelaskeun gas ku aing moal dimangpaatkeun teu mabruk ilmuna masyaallah mantap atuh wayah jeung pemerintah wayah nyinggung-nyinggung ala kadar saeutik mah supaya nyana teh kapikir tuh cenah kiai aya deuk masyhur mah teh loba nu jari raja teh teu jaraheun yeuh dengekeun lamun urang geus jadi wali deuk di mamana ge cicing heg deuk jadi lurah deuk jadi camat deuk jadi bupati jadi presiden geus jadi wali mah sebab urang anti dunia anti jabatan eta mah hanya sekedar anugerah Allah